Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'du. Khotiman rahimakumullah sakumaha didugikeun aya hiji pembahasan dina kitab Riyadhus Shalihin. Hiji bab nyaeta babul infaqi mimma yuhibbu. Infak tina perkara-perkara anu paling dipika cinta ku urang sadayana. Berdasar kana Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamu al khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya salah sawios ayat anu ku Imam An-Nawawi dikutip nalika mengawali pembahasan tentang infak. Aya kalimat anfiku min thayyibati ma kasabtum. Naon nu diinfakkeun ku urang sadayana berbasis min thayyibati ma kasabtum. Anu sae tina naon anu parantos diusahakeun. Taya kalimatna min thayyibati ma kasabtum. Maksudna teh khotiman rahimakumullah tina proses anu sae, tina usaha anu sae. Jadi dina Islam infak teh tidak serta-merta hanya mengeluarkan harta. Numawi engke urang bakal menakan ayat jalma nu ku Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala walaupun dia tidak bisa berinfak. Tapi ketidakberdayaan dia tidak berinfak itu menyebabkan dia bersedih yang luar biasa. Jadi iri hati, cemburu, yang lain bisa infak, dirina teu bisa infak. Dia sangat bersedih. Ku Allah Subhanahu wa taala dibere pahala khotiman rahimakumullah. Taya kaidah anu begitu luar biasa dina Islam. Lain ngan ngukur naon nu jadi milik urang kemudian dikaluarkeun, tapi nu dipimilik teh lahir tina proses anu thayyib. Itu kemudian diinfakkeun nu bernilai teh. Lamun kemudian nu diinfakkeun tina lain hasil anu thayyib ieu teh moal mere makna infakna teh. Taya mawi aya pembahasan babul infak mimma yuhibbu. Dina hadis Bukhari khotiman rahimakumullah sareng Muslim diuningakeun ieu hadis katampi ti sahabat Anas. Saur Anas kana Abu Tolhata aktsaro ansoriyin bil madinati. Abu Tolhah teh salah sawiya sahabat nu dina waktos harita kasebut jalma beunghar. Jadi panglobana harta waktu harita di kalangan Ansor salah sawiosna Abu Tolhah. Numawi khotiman rahimakumullah nalika Kanjeng Nabi ngantunkeun salah satu calon yang diusulkan oleh Ansor itu adalah Abu Tolhah. Calon khalifah karena ya Abu Bakar di Muhajirin, Abu Tolhah Ansor, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah Abu Tolhah ini seorang sahabat nu di mata sahabat lain adalah pada saat itu termasuk jalma anu boga harta lebih dibanding dengan yang lain. Min nahlin harta nate adalah kebun kurma
Wa kana ahabbu malihi ilaihi bayruhaa. Terus Anas bin Malik khotiman rimakumullah, harta nu dipikaresepna teh kebon korma nu aya di Bayruha. Siga ibu bapak gaduh sawah di sababaraha tempat persilna teh. Tah sok aya hiji tempat nu paling dipavoritkeun. Tah ieu tempat korma nu paling dipavoritkeun ku Abu Thalha teh di Buraiha. Sebab hasilna alus, tanahna lega, subur, khotiman nerimakumullah. Wa kanat mustaqbilal masjidi, sementara eta kebon di Buraiha teh, Bayruha teh yang hareup ka masjid. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Bahkan saur Anas Kanjeng Rasul oge sering sumping ka eta kebon, istirahat ngaleueut cai anu bersih di eta kebon. Mencek bahasa urang mah Rasul ge sering niis di Bayruha teh. Ya, sering niis, sering istirahat. Qala Anas, teras Anas cumarios falamma nazalat nalika lungsur ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Can kaasup hade anjeun lamun can ngainfakkeun naon nu dipika cinta. Qoma Abu Thalha ta reuwas ta Abu Thalha teh. Teras Abu Thalha ngadeg faqala cumarios ya Rasulullah, wahai Rasul, innallaha yaqulu satemena cenah Allah parantos ngadawuh lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Rasul kumahanya ya aya dawuhan Allah ku ayat ieu lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali, sementara harta nu paling dipika cinta ku kuring, mali ilayah harta nu dipika cinta ku kuring Bayruha nyaeta nu di Bayruha. Wa innaha shadaqatun lillah, ta cenah nu ieu teh bade disodakohkeun ku kuring ka Allah ya Rasul. Arju birroha wa dukhroha indallah. Kuring boga harapan Rasul abdi gaduh harapan ku disodakohkeunna ieu tempat, ieu kebon korma nu di Bayruha. Mudah-mudahan saur Abu Thalha, arju kuring boga harapan birroha menang kahadean tina ieu sodakoh, waduh roha mudah-mudahan oge jadi investasi kapayuna. Rasulullah ia menupang sayana mudah-mudahan ngelahirkan kahadean gerabdi, oge mudah-mudahan ieu teh bisa jadi investasi besar ke depan. Indallah, di sisi Allah. Fadoha ya Rasulullah haitsu arakallah, ta cenah ku abdi ayeuna Rasul dipasihkeun fadoha, sok cenah ku anjeun Rasulullah simpan, sok cenah ku anjeun Rasulullah berdayakeun. Itu pamicek bahasa urang saluyu sareng kahoyong salira. Faqala Rasulullah SAW, teras Kanjeng Rasulullah ngadawuh, bakhidhalika malun rabihun aw raihun syakka Abdullah sallallahu khotiman rimakumullah. Ieu harta teh ulah dibikeun kabeh. Naon sababna? Sami tu makulta wa inni aro anta ja'alaha fil aqrabin. Kuring geus ngadenge cenah ikrar anjeun. Tapi kuring hayang anjeun oge kemudian nyisihkeun keur saha? Keur aqrabin, dulur anjeun. Faqala Abu Thalha, teras Abu Thalha ngawaler, af'alu muhun Kanjeng Rasul ku abdi bade dilaksanakeun.
Faqasamaha Abu Thalhata fi aqaribihi wa fi bani ammihi. Teras ku Abu Thalhah teh dibagikeun ka dulurna jeung katurunan anak mamangna. Jadi kieu ku Abu Thalhah teh dipasihkeun ieu teh kebon teh sadayana ka Rasul. Saur Kanjeng Rasul, Abu Thalhah anjeun boga dulur. Kumaha lamun ieu teh dibagi dua? Sawareh keur kepentingan agama, sawareh keur kepentingan kulawarga anjeun. Mata ku Abu Thalhah ieu kebon nu pangsaena teh sapalih ka Rasulkeun dibagikeun teh. Sapalih kemudian kanu janten mamangna, kanu janten wargi-wargina. Kitu keuteuma. Ta ieu teh ku Imam An-Nawawi disimpan dina babul infak mimma yuhibbu. Sakapeung ikhwati iman rahimakumullah, rasa manusia lamun hayang barang bere teh nu dituturkeunana rasa dirina. Ieu nu paling berat. Ku Rasul diakomodir. Itu ikhwati iman rahimakumullah. Aspek rasa teh kadang leuwih dominan. Aspek naon namina teh kecenderungan pribadi teh leuwih dominan. Da ku Rasulullah sing inget cenah ka dulur. Ulah kena-kena geus meunang ieu ayat kabeh diserahkeun keur agama, diserahkeun keur perjuangan. Ingetlah alakrobina ya dulur. Maka ku Abu Thalhah ka dulurna terus ka putra-putra mamangna. Itu kata iman rimakallah. Maka geuning dina Al-Baqarah wadzil qurba wal yatama wal masakin urutan teh. Taya ieu hadis ieu kata iman sangat singkat, bahkan mung 1 apa 2 hadis dina babul infak itu ku Imam An-Nawawi dikutip, tapi dina syarahna luar biasa. Sim kuring maos ieu kata iman rimakumullah dina kitab syarahna kumaha kemudian para ulama melalui hadis ini mendefinisikan infak dari berbagai perspektif. Gitu. Numawi sim kuring dina ieu makalah nguningakeun kinten-kinten atuh ari nu disebut infak teh naon. Nah, para ulama nyebatkeun ikhwati iman rahimakumullah, kalimat infak teh usalmu asalna tina kalimat nafaqo hartosna adzihabu wal khuruju indit jeung kaluar. Ya teh asal muasal kalimat infak indit jeung kaluar. Lamun ibu bapak di pasar dagang nafaqal mabi' ieu teh barang nu dijual teh laku ka cida, sabab naon? Sabab loba anu meuli. Tah barang nu kaluar tina naon anu kurang didagangkeun asalmu asal nama eta teh nafaqo hartina teh. Sabab geus kaluar kabeh nu didagangkeun teh. Nu dipimili ku urang, kemudian satu ketika dia keluar, apakah kemudian dibalanjakeun ke keperluan diri, ke keperluan kulawarga, ataupun yang lainnya, secara prinsip ketika harta itu dikeluarkan namina teh infak. Jadi naon wae harta nu dikeluarkeun kurang sadayana dengan apapun kepentingannya, maka pada dasarnya itu disebut dengan infak. Sabab infak teh artina adzihabu wal khuruju. Terus lamun aya kalimat nafaqatid darohimu. Aya nafaqatid dabatu. Nafaqatid dabatu. Dina bahasa Arab ikhwatiman rahimakumullah, nafaqatid dabatu ieu teh binatang melata teh geus paeh. Henteu nganggo kalimat mautuz zahab ay mayituz zahab, tapi nafaqatuz zahabu geus paeh ta binatang melata teh naon sababna? Ruhna geus kaluar. Itu nafaqo bahasana. Atau kemudian nafaqatid darohim, duit beak dipakai sagarufa nafaqat.
qatid darohim. Ya. Jadi sekali deui setiap perkara anu patula patali jeung harta anu dikaluarkeun ku urang sadayana pada dasar nama secara makna eta teh kemudian disebut dengan infak. Cek bahasa. Matak dina Islam bagaimana kemudian harta yang dikeluarkan itu bernilai. Dina Islam, kumaha kemudian harta yang dimiliki kemudian dikeluarkan dia memiliki nilai walaupun sedikit. Maka keluarlah kaidah dina Islam kumaha supaya harta nu dikeluarkan itu bernilai. Sorful mali fi sabilil khair minal fardi wan nafli. Maka harta yang dikeluarkan harus memiliki nilai, harus memiliki naon namina teh kebaikan, harus memiliki pahala. Maka infak cek syariat agama nyaeta sorful mali ngaluarkeun harta, ngabalanjakeun harta fi sabilil khair dina jalan anu khair, dina jalan anu hade minal fardi, baik itu dikeluarkan karena sesuatu yang wajib, wan nafli atau sesuatu yang sunnah. Buk aya jalma ya mabok misalnya teh keterima nerima ke sub ke masjid siga katikali ripuh hayang lapar infak kanu mabok misalnya. Cek kaidah syariat mah bukan sorful mal fisabilil khair itu teh. Sebab infak itu sorful mal fisabilil khair. Jadi kata kuncina fisabilil khairnya itu. Jadi kata kunci nama lain ngaluarkeun hartana. Kata kunci jadi ibadah teh fisabilil khair. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan di jalan yang baik, maka itulah kemudian yang disebut dengan infak minal fardi, baik kemudian yang wajib, wan nafli atau kemudian yang sunnah. Maka yang wajib nanti turunannya zakat. Dia kata iman rimakumullah, yang wajib itu turunannya zakat. Engke cek para ulama tina zakat enggak bisa mengeluarkan yang lain kecuali harta, tetapi dari yang sunnah bisa segala sesuatu yang dikeluarkan di jalan kebaikan disebut infak sekalipun bukan harta. Ari harta nu dikaluarkeun tina nu wajib mah itu zakat. Teu bisa ku tanaga zakat. Teu bisa ku pikiran lah pan abi mah atuh amilin. Teu kudu zakat. Enggak bisa ya ketiman rimakumullah. Tapi lamun ngaluarkeun segala sesuatu yang bermanfaat di luar anu wajib, maka itu bisa jadi selain harta, nyata pikiran, tenaga, itu bisa masuk karena kategori infak. Seperti guru yang kemudian menginfakkan ilmunya kepada muridnya. Itu ya ketiman bedana teh zakat jeung infak mah. Zakat mah teu bisa ku tenaga, ku pikiran teu bisa. Zakat itu dengan harta. Nah, kalau yang infak yang sunnah itu baru kemudian dengan segala sesuatu. Maka sekali deui ketika teu mampu ku harta, Rasulullah nguniakeun fa inna likulli tasbihatin shadaqah wa likulli takbiratin tahlilatin shadaqah kanjeng Rasulullah. Itu juga sudah kalebet karena infak. Mata ikhwati iman rahimakumullah, Al-Baidawi dina kitabna Majmu' Fatawa nguniakeun wa kadzalikal infaqu minal mali wal manafi'i. Kanjeng Rasulullah, dan demikian pula disebut infak itu dari segala sesuatu yang berbentuk harta atau kemudian yang memberi nilai manfaat. Itu ikhwati iman rahimakumullah. Jadi dina infak nu sunnah mah kata kuncina keluna teh naon perkara nu bisa mere manfaat, bukan hanya harta, tapi nu bisa mere manfaat.
Itu kata kuncinya ikhwati iman rahimakumullah. Ya, tiasa ngabayangkeun bedana zakat jeung infak. Hah? Dina beberapa hal kemudian disebut sodakoh. Sodakoh mah sakali lebih karena perwujudan apa yang dikeluarkan itu sebagai bentuk jujurnya kita kepada Allah. Matak caroge suami mere nafkah ka pamajikan jeung ka anak disebut teh sodakoh. Lain ngan ukur menunaikan kewajiban disebut teh fahuwa lahu sodakoh sur Kanjeng Rasulullah. Eta teh sodakoh. Gitu. Da urang tingali ikhwati iman rahimakumullah dina syarahna kumaha Al-Qur'an memberikan panduan tentang infak. Hiji disebut infak itu karena apa? Karena dasarnya iman dan mengharap ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairin naon-naon nu kuaranjeun dikaluarkeun dina jalan kahadean fali anfusikum maka bakal balik deui ka anjeun kahadean teh illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah jeung teu meunang anjeun berinfak illa ibtigha'a wajhillah kecuali hanya mengharap ridho Allah. Aina makan geus rupa-rupa istilahna teh aya infak politik, aya sedekah politik, padahal teu aya istilah-istilah itu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum dan apa-apa yang kamu infakkan tina kahadean yuwaffa ilaikum niscaya anjeun bakal dibere pahala wa antum la tudlamun dina kaayaan anjeun moal rugi. Taya ikhwati iman rahimakumullah nu digaris bawahi ku urang sadayana libtigha'a mardatillah. Hiji eta petunjuk Al-Qur'an infak teh teu aya sanes kajaba keur infak. Jadi ngaluarkeun infak teh ngan ukur keur infak lain keur naon. Lu tadi kata kuncina ngaluarkeun infak teh fi sabilil khair kata kuncina. Jadi teu infak kecuali untuk infak. Artinya teu infak kecuali untuk infak teh karena memang hanya untuk Allah. Siga salat tidak melaksanakan salat kecuali hanya untuk salat. Asok bu salat ngan ukur keur salat. Dan kartos teh bu tidak melaksanakan salat kecuali hanya untuk salat. Ibu sumping ka masjid rek ngaos, teu ngaos terkecuali hanya untuk ngaji. Temikiran naon samping ka masjid teh rek sawae ustadna rek sakumaha wae mustamina rek aya rek eueuh batur da saya mah ngaji ge keur ngaji lain ngaji keur neangan batur lain ngaji keur panggih jeung ustad anu ta eta teh nu disebut khusyuk dina salat teh kitu bu. Tidak melaksanakan sholat kecuali dia hanya untuk sholat. Tidak ada lagi kemudian fikiran dan batin yang lain kecuali dia melaksanakannya untuk sholat. Maka fokus sagarupana teh keur sholat mah geus teu mikiranna naon. Lamun ibu sumping jeung bapak ka ieu masjid rek ngaji, ngan ukur memalingkan masalah tinu di imah moal beres ngajina oge. Mending ngaji we rudet pas saya wae jeung pamajikan, pas saya jeung salaki, riweuh jeung anak, ngaji we moal meunang naon ngajina oge moal meunang kekhusyuan. Nah demikian salat, tidak salat kecuali untuk salat. Maka cek para ulama, khusyuk teh aya dua, khusyuk zahir, khusyuk batin. Khusyuk zahir mah patula patali jeung adab. Nya adab salat. Rasul teh di waktu salat tanggah ditegor ku Allah teh Muhammad tong tanggah cenah salat teh tungkul
tati kawit harita Kanjeng Nabi salatna ningali kana pangsujudan. Goleh kemudian Nabi teh ulah luak liek, ulah iltifat. Gitu ulah idtirob. Idtirob naon? Idtirob teh kacau. Karena kita takbir Allahu Akbar, ieu basa keneh urut wudu. Pindah kanu kenca. Gitu ya kata iman rimakumullah gagaro segala rupa. Makanya Imam Syafi'i kan saking hati-hatinya mengatakan 3 kali gerak batal tuh sholatnya. Saking hati-hati keur ngajaga kualitas sholat dengan khusyuk dohir. Itu masalah. Terus naon ya khusyuk dohir? Nur para ulama temenerkeun baju iltifatut thaub. Mau bapak-bapak Allahu Akbar cenah teh morosot kiekeun keur salat teh. Para samping itu idtirob. Kacau itu salatna siga kitu geus idtirob. Ibu-ibu make mukena geus ting pirintil benerkeun keur salat. Itu idtirob rusak salat ketika khusyuk zahirnya hilang. Nu kadua khusyuk batin naon? Khusyuk batin mah hiji salat teh li dzikri. Salat teh keur zikir inget ka Allah, inget kana siksaanana, inget kana pahalana jeung sagarupana khusyuk batin. Nu kadua disebut khusyuk batin itu ke perjalanan panjang sareng Bilal geus capek kacida asal Kanjeng Nabi teh ya Bilal arih Nabi salat Bilal cenah istirahatkeun lah ku salat. Laliren Rasul sedang Kanjeng Nabi salat sareng seger deui Nabi teh poho kacape, poho kasusah, poho kajenuh dengan salat yang sangat nikmat karena Nabi tidak salat kecuali hanya untuk salat. Arih Nabi salat. Sok istirahatkeun kacape teh ku salat. Ari ibu-ibu mah di perjalanan istirahat tina capek teh muka timbal kapan? Ta ari Nabi sholat teh Nabi mah kita sabab merasakan dengan sholat itu luar biasa diri mengalami perubahan yang dahsyat. Itu kata iman rimakumullah. Maka pantas dina Al-Qur'an diuningakeun berat ieu sholat teh illa alal khasyin, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk sholat moal berat gitu. Sok lamun geus capek luar biasa hayangna ngagoler atawa sholat lamun parang datang waktu sholat jam 12 teh istirahat ya tina damel setahun wae pada melana jam 12 istirahat nu diudag teh tempat ngagoler atawa tempat sholat. Nabi mah arih Nabi sholat ya Bilal istirahatkan dengan sholat. Itu bagi orang Arab Baduy adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dina ayat ikhwatu iman rimakumullah sayudkhiluhumullahu fi rahmati, maka Allah akan menjadikan mereka orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak teh ternyata tidak hanya mengamankan aset, mengamankan harta dari yang kotor, tapi infak dina ayat cara bagaimana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian tina ikhtiar ngadeketkeun diri urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Matakbu buat geus infak teh takabur atawa tawaddu. Lamun geus beres infak takabur berarti teu beres infak teh. Tapi lamun beres infak tawaddu ini khatiman rimakumullah. Benar-benar ieu jalma teh semakin banyak mengeluarkan harta di jalan Allah dan semakin dia tawadu, maka disitulah dia pada hakikatnya leuwih deket ka Allah. Tapi problem sosial itu lain. Jalma teh jadi pagede-gede hayang infak sabab hayang boga ngaran, itu masalah. Maka yang dikeluarkan oleh dirinya terkait hartanya tidak menjadi wasilah dirinya deket ke Allah.
Namawi kata kuncina nu katilu ikhwati nu kadua ikhwati iman rahimakumullah infak teh sakaya deui. Beki sering kita infak hakikatna urang teh kudu beki deket ka Allah. Matak lamun jam tadina Ar-Ra'd 22 disebutkan wa anfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Bisa ngaluarkeun harta itu sirran wa alaniyah. Sirron teh susulumputan, alaniyah terang-terangan. Nah, siga ibu bapak aya kencleng ngelangkung eta teh alaniyah. Nya terang-terangan we infak. Nah, disebut alaniyah sabab sekitar orang yang ada di sekeliling kita melihat dan mengetahui. Tapi lamun sirron ma ikhwati iman rahimakumullah, itu tidak banyak yang mengetahui. Kemudian anu kaopat infak teh dina surat Tolak ayat ke-7. Infak itu sesuai dengan kemampuan rezeki. Nabi mah tegaduh moal infak. Tegaduh keur nu dikaluarkeun atawa tegaduh memang teu aya. Makanya surah Allah Subhanahu wa taala liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa min qudrin alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah memberi infak sesuai dengan kemampuan. Jeung jalma anu disempitkeun ku Allah Subhanahu wa taala rezekina oge hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi di saat laluasa, di saat keayaan kurang, maka infak itu menjadi tidak hilang. Tapi naon namina teh frekuensina anu berubah. Keur aya mah gede, keur teu aya mah saayana. Sabaraha gebrak kan dia mah keureueuh tah sakepeung mah nu teu bijaksana teh nu narima infakna, anu teu bijaksana teh anu katitipan infakna. Tah ieu masalah di urang teh iman rahimakumullah angke mah tong ka ditu deui era kamari ge mere saeutik keur ngabahas infak mah disempitkeun sigana teh nya. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Nu kalima, infak tidak israf dan tidak kikir, tidak berlebihan dan tidak juga koret. Idza walladzina idza anfaqum lam yusrifu wa lam yafturu. Jeung jalma-jalma anu infak lam yusrifu mereka tidak berlebihan. Aya infak nu berlebihan Bu, Pak? Aya infak nu berlebihan? Ya teh siga kumahanya infak berlebihan. Caleg. Dina tafsir Ibnu Katsir mah digambarkeun khatiman rahimakumullah. Aya bara main atanapi ada yang berkebutuhan khusus. Misalkan teh kieu. Abdi teh peryogi artos 100.000 ke peryogianana A B C D. Terus urang teh infak 300.000 teh walam tusribu teh nu kitu. Cek Imam Ibnu Katsir mah. Usan kapanan sae nya infak siga kitu teh. Tapi cek ayat Al-Qur'an walam tusribu tidak berlebihan infakna teh. Gitu atau ya butuh 100.000 mere 10.000 padahal mampu untuk mengeluarkan 100.000 ta teh walam yuftaru ngaranna. Jadi lam yuftaru mana pok kebutuhan jalma 50.000 dibere 5.000 padahal lebih dari itu pun dia mampu. Gitu walam yuftaru teh kitu ieu iman rahimakumullah.
Nah, sebaliknya walam tusrifu adalah tidak berlebihan ketika berinfak, disesuaikan dengan kebutuhannya yang ada. Sebab infak mah tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh keadaan. Artinya sandang-endang jalma didorong ke infak ku Allah. Nutak lamun aya nu pangabutuh 100.000, boga urang teh 10 juta. Masing mere 1 juta oge, aya 8 juta deui. Tapi ngemut urang teh bisi aya deui nu sejen siga kieu eta teh walam tusrifu tong kena-kena keur loba keneh aya nu butuh 100.000 dat dibere 1 juta gitu. Tah walam tusrifu teh dengan pemikiran duh bisi aya deui ieu nu butuhan siga kieu duduk dadak gitu ka teh man rimakumullah mata geuningan sok aya jalmi di bumi teh ieu mah kas khusus keur infak di bumi teh nyiapkan khusus keur infak aya nu ti ditu aya nu ti dieu gitu ka teh man rimakumullah ya. Jadi lam tusrifu itu faham kita dengan kebutuhan masyarakat yang luar biasa, kemudian faham dengan perjuangan yang luar biasa, maka infak itu diatur sedemikian rupa supaya mayeng dan tepat sasaran. Heug nu datangna teh nu dipikaresep deui, nu dipikarunya takade ulah ku resep jeung ku dipikarunya. Tetap hakikatnya walam tusrifu walam taru si mah ada urang teresep tara ka masjid tara naon saeutik we mere teh teu bisa kitu teh teh walam taru ulah kena tara ka masjid ka teu man rimakumullah kemudian mikir teh kitu teh lamun kemudian karena pertimbangan jalma tara kitu tara kieu terus boga pangabutuh ka urang serius dia sangat membutuhkan terus urang teh teu nyumponan secara baik teh eta walam yuftiru kaasupna teh kaasup jalma nu koret dina berinfak. Sering gini kalaman kurangnya Pak Bu proposal ti ditu ti dia ya anggaranana sekian puluh gitu ke teman terima kumullah. Tawalam tusrifu teh bisa kena karena konteks anu gitu. Jadi bro-broan teh bisa jadi dina infak mah cantang tu alus, cantang tu gade. Sebab aya kalimat walam tusrifu. Jadi proporsional mencek bahasa orang infak juga harus proporsional. Kemudian yang keenam ikhwati iman rahimakumullah infak sesuai kebutuhan harian. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Tayema dina konteks berkeluarga engke dina Riyadhus Shalihin oge aya bab nafaqah. Nya bab nafaqah bab nganafkahan. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Infak yang seperti apa yang terbaik adalah infak yang sesuai dengan kebutuhan harian. Konteksna berkeluarga ditarik karena konteks yang lebih umum, maka geuning lamun terjadi bencana dan sebagainya ketiman rimakumullah porsi sembako itu lebih dominan dibanding sejen-sejen infak teh. Taya dalilna hayeuh we infak teh sodanan teh sembako hayeuh we beas hayeuh we gula hayeuh we minyak. Karena itu memang kebutuhan hariannya dan tuntunan Al-Quran mengarahkan ke sana. Infak yang baik itu salah satunya adalah infak yang berkesesuaian dengan kebutuhan harian, baik dalam berkeluarga atau kemudian di luar itu. 7. Infak teh keur susah jeung keur senang. Maksud senang jeung susah teh ku iman keur meunang kariweuh atawa keur tenang hirup, tidak pernah meninggalkan infak. Karak balik di rumah sakit nguruskeun indung, nguruskeun budak, nguruskeun salaki atau pamajikan. Aya jalma nu ka bumi nyanggakeun proposal ieu teh kumaha siga nu teu ngarti jalma teh urang teh karak balik ti ulah gagalan nang bu alhamdulillah
lillah pisarroi wadarroi. Gitu ya, dalam kondisi psikologis yang sedang tidak baik, dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, fisarroi wadarroi. Teman rimakumullah kalaman kusim kuring ngebangun pesantren lantai kedua ketika berat terjadi covid batur parare kabeh sim kuring ngebangun lantai dua itu di saat covid tewas lugara we diareunkeun kepadan nutur dan sebagainya, tapi qadarullah pertolongan Allah yang infak itu tidak berhenti. Itu luar biasa ketika jalma boga prinsip infak itu fissarroi wadarroi. Aya nu hebatna gerakan infak. Ya. Jadi infak teh lain keur aya. Anu berat mah keur saya. Gitu. Jalma infak keur aya mah wajar da aya anu dikeluarkeunna. Tapi jalma berinfak dalam keadaan tidak ada itu luar biasa. Insyaallah. Terus anu ke-8 infak sateu acan maot. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala hullatun wala syafa'atun. Sok cenah pak samemeh anjeun maut qabla ayyatiya yaumun la bai'un fi poe nu dina eta poe teu aya urusan dagang wala hullatun wala syafa'atun. Artina ismat mas bisa nanaon. Ya, ti ayeuna lah siga ti payun geuning urang nalika mengkaji urusan naon? Urusan al-mubadarah fil khairat. Aduh ya teh meuni hayang infakan can boga tanu alus mah lain ngadagoan bogana. Nu alus mah infak keur ngalamun. Gitu. Teh nu alus teh duh hayang teh lamun mah isuk boga duit pokona marek infak. Tanu alus mah lain isuk geus boga duit ayeuna keur ngalamun luak liuk di imah aya naon ieu bawa we kaluarkeun infak itu nu alus nah kan kitu harita emut keneh teh Bu dina bab mubadarah fil khairat tak kana aya hadis eta ieu. Kemudian keutamaan dina infak ya keutamaan dina infak mah khotiman rimakumullah kira-kira naon nu diinfakkeun ieu dina kaayaan kumaha eta keutamaan berinfakna. Jadi keutamaan ngaluarkeun infak kahiji dina saat dibutuhkeun la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala tesarua infak anu baheula jalma ngaluarkeunana di saat putuh Mekah di saat perang geus jeung terjadina futuh Mekah. Jadi masana dina ayat infak yang terbaik itu infak yang ketika itu dibutuhkan dan kita keluarkan. Ya. Masjid teh nuju butuh keramik Pak ya 10 dus deui dar ngirim semen lain teh sae tapi yang utama itu adalah berkirim keramik. Masjid teh nuju butuh toa dar ngirim kaca misalkan teh. Nah itu infak itu yang terbaik itu adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya Pak Bu kenapa kalau ada lembaga amil zakat atau kemudian naon namina teh lembaga yang bergerak di bidang sosial pami aya bencana di list iya ya kaperyogian bret 1 sampai 10 tabu ulah milarian nu ka 11 na kade. Infak yang terbaik itu infak yang sangat dibutuhkan. Ti hiji nepi ka 10 teh naon we ya? Iya ya kebutuhan utamina teh. Mulai pakaian layak pakai, kemudian alat kebersihan, alat mandi, kemudian untuk makan dan sebagainya. Tak eta.
Jadi ketika itu dikeluarkan di saat orang yang membutuhkan, disitulah keutamaan mengeluarkan infak. Hartina nilaina teh beda jeung infak nu biasa. Nu kadua, berinfak dengan yang dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun, nu tadi teh. Jadi Bu, anu diangge ku ibu ayeuna nu dipikaresep naon? Bu, nu dipikaresep ku ibu ayeuna naon dia? Jadi lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Taya teh keteuman rimakum ya. Kemudian tilu, anfiku min thayyibati ma kasabtum, anu thayyib. Ya. Ieu mah geus dihaneutkeun 3 kali karak dikatatanggakeun. Taya teh teu thayyib, Bu. Ya, kadon nitah gering kanu ngadaharna kolesterol. Nah, sedianeutkeun 2 poe karak dibikeun eta teh teu thayyib alus. Semangat infakna mah ngan teu thayyib, tanu utama mah nu thayyib. Atawa kemudian can dihaneutkeun ngan ieu teh teu beak diimah, lebar daripada teu beak mending dibikeun. Teu thayyib eta ge keutimah rimakumullah. Ya mun bade kumaha? Bade mah nalika balanja teh hiji keur di bumi, hiji keur tetangga teh eta nu sae. Ya, eta teh thayyib. Berinfak dengan mendahulukan yang lebih utama. Ma anfaqtum min khairin palil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Taya teh urutan, Bu. Lamun urang rek infak ka sawae. Ya teh urutan siapa mereka yang harus menerima infak dari kita. Ya teh nu sifatna personal. Ya, hiji surah Allah al-walidain. Ya. Al-walidain teh saha? Kolot. Nu kadua al-aqrabin, kerabat dekat. Nu katilu al-yatama wal masakin, jalma anak yatim, jalma miskin. Nu kalima wabnis sabil. Gitu. Ya. Abdi usah dia gaduh zakat tijaroh. Tapi teu acan kalazkeun, misalkan saya itu titipkeun kalas. Terus ya abdi bade infak. Taya nu 5 ya. Urutan nu utamina teh. Ya. Hiji kolot, 2 dulurnya kerabat dekat, 3 yatim, 4 miskin, 5 ibnu sabil. Nah, mereka yang lebih utama berhak menerima itu. Kemudian padilah bagi mereka yang berinfak. Ainu tadi mah keutamaan keur ngaluarkeun infak, nu ieu mah keutamaan mereka yang berinfak. Hiji nu infak diganti ku Allah dina surat Saba 38, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nu dikaluarkeun teh pasti diganti ku Allah. Eta mah tinggal urang yakin jeung teu yakin. Ya. Gitu. Ibu bapak upami teu damang milih ka dokter milih ka mantri. Hah? Kan kumaha sugestina. Abi mah da ka mantri ieu cocokna teh ka dokter mah malah tak kitu kata iman rimakumullah. Tah ieu teh diganti teh urusanna ya sugesti urang jeung Allah. Lamun sugesti jeung Allah na rendah, moal nepi ka mana oge lamun sugestina rendah, tapi lamun sugestina tinggi ieu teh bakal luar biasa. Gitu kata iman. Nu kadua, keuntungan pikeun jalma nu infak dina Al-Baqarah 262 di akhir ayat, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bakal teuneng ludeung teu loba kasieun. Gitu ya kata iman rimakumullah, nu sok infak mah. Ya. Anu katilu, infak adalah tijaroh yang tidak merugi.
Dina surat Fatir 28 di akhir ayatna yarjuna tijarotan lan tabur. Ieu teh jual beli anu teu rugi. Infak teh jeung saha jual belina sareng Allah. Moal pernah rugi. Kemudian nu kaopat, infak fisabilillah teh dilipat gandakeun ku Allah. Kamatsali habbatin anbatat sab'a sana bila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah kabayang teh. Sehingga hiji siki nu dipelakeun terus ngaluarkeun naon ngaluarkeun 7 tangkal. Tina satangkal ngaluarkeun 100 buah. Tah siga kitu ketiman rimakumullah. Nya dilipat gandakeunana pahala jalma anu sedekah nu infak. Infak mangrupakeun kahadean anu kekal dan selalu segar. Surah Allah jalma nu sok infak teh kamatsali habbatin birabwatin asobaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Jadi surah Allah Subhanahu wa taala teh jalma nu sok sedekah mah saperti kebon nu posisina di dataran tinggi terus diguyur hujan. Ya, eta kebon teh kemudian ngahasilkeun buahna berkali-kali lipat. Kantos Bu ngalangkung ka lingkar nagreg. Upami nuju sum jauh dah luar biasa atuh tah. Saena teh. Tah naon namina teh pepelakan di dataran tinggi teh siga kitu. Nyaman terus diguyur hujan ku Allah. Tahu orang oge ngaluarkeun infak teh dugikeun ka kitu digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun diganjar dan diketahui oleh Allah. Susulumputan jeung saeutik oge moal leupas tina pahala Allah. Tong isin Bu. Kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya malun. Bere balesan anu hade tina naon nu geus dilakukeun ku maranehanana. Tadina katujuh Ibu punten Bapak engke tiasa dicoret lepat ayat kedahna ayat ka-82 At-Taubah. Janten sanasi ayatna. Jadi At-Taubah 82 nya engke diraskeun we di bumi makalahna ayatna sanes anu ieu. Ayat 82 At-Taubah ayat 82. Menangis karena miskin tidak berinfak maka dia tetap mendapat pahala dari Allah. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum jeung teu aya oge dosa pikeun jalma-jalma anu lamun mah maranehanana datang ka anjeun litahmilahum supaya aranjeun mere ka maranehanana. Kulta terus anjeun nyarita la ajidu ma ahmilukum kuring teu boga nanaon teu boga kendaraan pikeun mawa anjeun. Tawallau wa'yunuhum nafid. Terus maranehanana kemudian kembali dalam keadaan bercucuran air mata. Hazanan alla yajidu mayun fikun. Mereka tidak bisa mengeluarkan nafkah, tidak bisa mengeluarkan infak. Jadi teu bisa infak wae tapi semangat infaknya besar tapi dia terbatas dengan kemiskinannya, maka kemudian tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khatiman rahimakumullah babul infaqi mimma yuhibbu nu aya dina kitab Riyadhus Shalihin. Satacan ditutup Bu aya nu bade ditaroskeun mangga. Siap mangga. Kan
infak atas nami yang sudah meninggal. Ya ikhwati iman rahimakumullah, lamun sepuh tos bade infak teras ngantunkeun teraskeun infakna. Ya tipayun jeung ngantunkeun teraskeun tah nu dimaksud ku sepuh teh. Tapi lamun kemudian ayeuna iya bade infak atas nami pun bapak, itu ikhwati iman rahimakumullah, Allah taziru waziratu wizra ukhra dina ayat Al-Qur'an. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi tos teu aya keterkaitan anu ayeuna dikaluarkeun ku putra-putra atanapi wargina tos teu ngait sareng puhna. Idza matabnu adam in qata'a amalu, geus putus, geus teu aya urusan. Gitu. Ya. Mangga ya keneh. Mangga Ibu. Kira Bu, kapayun salit Bu, kirang jelas ya. Oh. Aika hoyong mabut aya batasan sim guring yatim piatu. Ya. Sawi menjelaskan usia yatim itu sampai kemudian dia akil balik. Ya. Nu kadua aya nyebatkeun geus nikah mah geus lain yatim piatu. Kalau Imam Sawi menjelaskan batasan yatim itu akil balik. Kan aya nu balik can akil, aya nu akil oge can balik. Gitu ya ketiman rahimakumullah. Ya. Nah, akil balik itu batasannya sampai berapa? Ya kisaran akhir 17 sampai 20. Ya. Di urang mah matak lamun geus beres sakola geus teu disebut dia anak yatim. Tara diusulkeun aya nanti donatur neangan anak yatim tara nu geus beres sakola. Rata-rata secara tradisi itu usia SMA maksimal itu. Ya, itu kata Sawi. Ya, akil balik rata-rata sampai di usia selesai 17. Di 17 kan itu mah tos teu lebat kategori deui yatim, numutkeun Sawi. Oh, akil balik teh katanya akil teh sudah bisa memfungsikan akal sehatna. Ya, geus bisa kan kieu contoh Bu, murang kali ayeuna kabayang teu Bu tantangan ibu ka putri ibu ieu mah khusus nu istri ya. Kelas 2 SD, kelas 4 SD mereka sudah menstruasi. Mereka sudah balik, tapi belum akil. Can hidang gitu budak teh, tapi geus balik kata iman rahimakumullah. Maka strategi komunikasi nu kumaha ieu nu kedah dilakukan ku ibu ka putri ibu. Hababi mah berat. Lamun tidak ada komunikasi yang baik rek ti ibu, nah rek ti ayahna kan gitu. Rek ti mamahna, rek ti apana. Karena dia sudah balik di usia 3 SD, dia sudah menstruasi, dia sudah balik tapi belum akil. Tah gitu. Aya nu geus akil jebrog gue maneh teh balik henteu atau balik acan tah gitu. Ieu mah geus akil, geus hidang sagarupa tapi belum balik. Eta gambaranna akil balik teh. Mangga. Basian rokok termasuk infak? Sanes, aduh, kumaha ngajawab lah ya Mas. Khatiman rahimakumullah, eta mah istafti qalbaka oh kitu lah. Mangga di naon ieu teh? Ditaros karena disuhunkeun fatwa ka urang sadayana. Kan kieu Mas teh. Lamun sim kuring naros Bu, bedana halal, mubah jeung makruh naon? Halal, mubah, makruh. Ieu cai Bu, hukumna naon ieu? Hah? Halal.
Lan halal ya cai halal atau mubah. Mubah bisa, halal bisa, makruh henteu. Bisa teh kieu kateuman nerima kumaha teh memang kedah gagaduhan persepsi anu utuh. Makruh bisa kemungkinan robah jadi halal. Kemudian mubah bisa kemungkinan jadi halal. Sabab punten sanes mau jadi halal. Halal bisa berubah jadi mubah. Sabab cantang tu anu halal teh mubah, tapi nu mubah pasti halal. Itu ya kata iman terima kumul. Can anu makruh. Makruh teh kapanan? Mubah asalna mah. Gitu. Ngan lamun dilakukan ya teh bisa kemudian berubah jadi makruh, atau bisa berubah jadi haram, atau bisa berubah kata iman rimakumullah jadi status yang lain. Nah itu cara pandang orang karena hukum wad'i kata iman rimakumullah, mana nu halal mana nu mubah. Lamun nu mubah dilaksanakan aya konsekuensi hukum taya bu kan. Iya ya cai dileut ku sim kuring ngaruh moal ka sim kuring. Lamun sim kuring ngaleut ya cai bakal menang pahala moal sim kuring. Kan? Tah mubah teh kitu dileut ya ku sim kuring. Bunyi bismillahirrahmanirrahim. Cantang tos sim kuring kenging pahala. Da mubah cai naon ge. Gitu ya kata iman rimakumullah. Tapi lamun di payunan sim kuring hiji cai herang kata iman rimakumullah kieu ya. Nu hijina cai herang geus dicampuran ku bodrek ku nanaon. Terus sim kuring ngaleut nu ieu maka sim kuring menang pahala. Da ieu nu halal. Nu ieu mah lamun geus dibodrekan mah ceunah ieu mah ceunah lain pangalaman. Lamun dieuleut teh jadi ngeplay cenah gitu. Berarti kan haram. Naon sababna? Muskir, dia memabukkan. Cai ieu mubah kata iman rimakumullah. Teu kata iman rimakumullah. Dileueut ku sim kuring can tah eueut moal dosa kapanan kitu. Tapi lamun digigireunana aya cai anu ya disagedengeun sim kuring. Aya cai anu terindikasi berbau khamr. Terus sim kuring ngaleut nu ieu sim kuring bakal menang pahala. Sabab naon? Nu dileueutna cai nu halal. Naha? Sabab di payudon sim kuring aya dua jenis cai, nu hiji mah nu muskir nu memabukkan, nu hiji mah anu henteu memabukkan. Maka nu mubah teh robah jadi halal. Statusna teh kitu. Keneh Bu. Cekapnya teu siang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.